Assalamualaikum sahabat ngopi. Mun teu gegeraan dikubur asana bau bentek ya mayit ya. Waharaja mayit eta aya nu bauna karena panyakit, aya nu bau teh karena dosa. Loba jasa mayit seger buger tapi barang hos kaambe langsung. Aya nu memang boga panyakit borok eta mah tina panyakit, tapi aya nu panyakitan jadi sengit. Gitulah urusan mayit aya rahasia. Ieu mah lamun teu gegeraan dikubur ambreng-ambrengan maning kubur ti peuting keneh. Khaufin min syiddati harin alal musallin ad-dawa wadi. Saking sangat teu panas ingat da sewong kang nyolati kabeh mun teu gegeraan dikubur ti peuting besi kaburu berang. Sedengkeun berang panas aya 70 derajat. Wah. Tawa boro 70 50 derajat geus para kuari di Mekah 43 derajat panas. Aya digegerakeun peuting khaufin min syiddati zahamin ad-dawadi saking sangat zaham. Itu dedesegan wah sana mun diisukeun pohara teuing. Khaufin an uqi fitnatin ad-dawadi min uqi fitnatin saking tuniba fitnah. Gegerakeun tama beting-beting ya hadza utawi ikilah iki rakhasa. Kodufina teman-teman dan pendem ya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan ing dalem wengi. Kangjeng Nabi dipendem naungi. Tilu dinten Kangjeng Nabi terus-terusan nyalateuna saurang-saurang lantaran nu layak ngimaman. Terus awewe ge nyolateun terus wengi terus dipendem. Doa du final Imam Ali lan den pendem sabah wa dafanal Imam Ali lan mendem sabah Imam Ali. Fatimah ing Siti Fatimah radhiyallahu anha muga nilar benu sallallahu saking Ali lan Fatimah lailan dalam wengi. Sidina Ali waktu nguburkeun garwana yani Siti Fatimah peuting. Lantaran ieu walah lamun dibeurangkeun moal salah zahmah. Moal katahan ujianana dedesekanna jelema dipeuting langsung. Wa dufina sahabat as-siddiq wa dafana sahabat lan mendam sabab sahabat as-siddiq ing Abu Bakar Siddiq lailan dalem wengi. Sahabat ngubur sina Abu Bakar Siddiq peuting deui lantaran wah moal katahan. Bi hadis Ibnu Abbasin lan ikut teteping dalam hadis Ibnu Abbas utawi anna Nabiya satuhune Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala iku manjing ya Kangjeng Nabi gobron kuburan lailan dalam wengi. Jadi hadis Ibnu Abbas Kangjeng Nabi kantos nguburkeun ti peuting fa usri jalahu maka den hurungkeun apa lahu kadoe Kangjeng Nabi apa sirajun lampu. Kupoek di lampuan bakhadha min kibalil kiblah maka ngalap ya Kangjeng Nabi saking arah kiblat. Ku Kangjeng Nabi diarahkeun ka kiblat. Naona lampuna raqailan hale ngucap rahimakallah in kunta la'awan. Itu mayit di ka kiblatkeun dicorongan ku Kangjeng Nabi. Bari Kangjeng Nabi ngadua rahimakallah muga ngarahmatan ing sira sapa Allah. In satuhune kalakuan kuntai ku ana sira lawan ku yakti kang akeh babalike maring Allah. Gitunya lawan talaan turkang akeh macan lil Quran kadue Quran.
Anjeun mah jelas loba balik ka Allah jeung loba pisan maca Quran. Akhrajahu Tirmidzi ismatuakeun uing hadis sama Imam Tirmidzi. Qala lan ngucap Tirmidzi hadisun hasanun teh hadis iku hadis hasan. Hadza wa qad sabata bi hadis Uqbah bin Jabir. Tawi kilah iki kaulilan teman-teman tegak tapi hadis Uqbah ing dalam hadis Uqbah bin Amir apa anahyu nyegah anidab di saking mendem biauqatit salasa ing dalam sakehe waktu kang telu ulah cenah dina waktu nutilu ieu inda tulu'i syamsi suwiji ing dalam nalika muncul sarangenge waktu karohah ulah dipake hatta tartafi'a malah narima munjuk ya syamsu jam setengah genep ulah kitu kene jam genep ulah kelewatkeun datang ka waktu duha wa hina yaqumu qaimun zahira hatta tazula syamsu dan indal waktu jumeneng kang ngadege ing waktu panas malah ringsir apa sarangenge waktu manceran ulah ngubur makruh wa hina tudi busyabsu waktu ni condong apa sarangenge lil guru bika dua guru bidah hatta guru malah surup ya syamsu pas pisan azan maghrib dek azan 10 menit atau 15 menit deulah ke lewatkeun heula nya jadi ulah mendem dina waktu-waktu nu eta bahkan nyalaten gitu bagus teh di waktu kos kitu teh lamun ngahajakeun kadinya ngahajakeun di waktu eta nyalatenan makruh nyolatin ge sarua kecuali memang kabeneran waktu eta disolatkeun mayit teh aya nu diantep bae kira disolatkeun angke bae jam genep isuk-isuk makruh ulah teteh ieu mayit teh kira dikuburkeun dan disolatkeun nang kebe pas jam 12 ulah nya ulah ngahaja-haja kos kitu ulah kecuali mayit kitu siap dek dikubur pas keur dipanggul jam 12 urang aya dieu keturunkeun heula urang nyalateun heula tuh masalah kau beneran kumpul jam sakitu tadi seja orang sholatkeun ayeuna we masalah ngahajakeun mah di waktu-waktu nu tilu ieu makruh at-tahlilul lafzi utai kilaiki kurayan kang bangsa lafaz dan baru mautakum bilail teh iku anahi utai nahi tanzih kumedakeun kan wa tanzih aya nahi tahrim aya nahi tanzih indah hagogo dororun maka lamun yada apakah madaratan kana nahyu maka ana apa nyegah li tahrim ikut pada tahrim namun memang doror na puhara li tahrim seluruh muslimin wa tayasal hadis iku dalam muslim malabduhu dalam pada hadis iku anna nabiya saduhuna kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam khotbah iku mituturan kangjeng nabi yauman dalam hijidina padzakara kanuturi kangjeng nabi rajulan ing wong lanang min ashabihi kang bada saking berang-berang sahabat kangjeng nabi kubido kang mati rajul wa gufina fi kabnin gairi tairin lan bungkus rajul dalam bungkus kang ora nyampurnakeun bungkusna kurang dikaluhurkeun suku katingali dikahandapkeun sirah katingali dupina lan pendem ya rajul lan lengi wazajara lan nyegah kangjeng nabi ayu kubara rajul ing taden kubur sapang lanang hadai saleh malah den salati heula apa ingat rajul ka dikuburkeun lamun jan disalati illa yadrul insan ila zalik angin entah madarat pemanusia maring mangkono dabnul lailan bido teh aya mata kufina bigamnin gari tailin aya hakirin gari kamilis satri tegese kang hina kang ora sampurna nutupane netred wah kubiro lelan dupina lelan nu bagus mah dupina lelan heula kakara kubiro lelan di awalna itu salah cetak zajarat khosoma nyaram kangjeng nabi wa nahara nyegah kangjeng nyentak khosoma wa qadahar ayib bararajul ila yadru ila antaguna angin dana hunaka ikut tetap dalam kena bangunan daruratun danyatun lidalik apa darurat kang ngajak maring mengkono dabnu lailan santri mengaji gitu ngeunaheun
tenang perasaan tinggal utuhnya kalau kita bayi ngaji kemana ceknya teh oh keuntungan santri gitu tenang ya nama pagon nya nage bangun kos nu nyoret padahal henteu pikul hadis utai gila ku biji hadis hiji karohatu datni utai kang awaliku dan makruhkeun ngubur lelan dalam wengi makruh sugana mazina taksir sakiraana yadap nu lelan iku teping igung god sangka PPK yagil mayit dalam hak mayit bitargi sholah alaih kalau ninggalkeun nyolati kados mayit wa adami ihsanil kabdilan orang ngabecikakeun bungkuse lamun ti peuting hiji besi nu nyolateun lah geus teu kudu sholateun urang kubur peuting-peuting wae besi kos kitu ngazawa geus lah peuting ieu geus ulah ditalian-talian acan cenah ieu pocongna besi kos kitu doang tetep nu rapi geus teu kudu cenah lah sirah nama geus teu kudu dibungkus atuh kumaha mun nyana hudang ge woi aing kudu dibungkus geus ya besi kos kitu doang. Masya Allah ragu aja nyarita mayit ya aya sieun we padahal manjana hudang mah naon mah tapi tetep sieun aya ge Mama Sujai teh Mama Sujai Mama Satibi jeung Mama itu Mama Tasik teh eta berangkat masanten ka dieu ka mana ka Ciwedus Cilimus Lempang baheula mun antek barisa ngaji Haji Jaradi Wali teh. Lempang tengah peuting aju istirahat pas di hiji imah warung horenganan maot eta teh pamajikanana. Kitu maot atuh alhamdulillah aya tamu tiluan malah santri kadeuleuna. Terus ke dirurub para Jayasin we tiluan teh. Noel sama Mas Sujai ka Mas Satibi. Naon biasana mayit sok hudang kara waya kieu mah hudang mayit teh biasa hudang teta ditoel ku wali mah kos kitu jadi hudang mayit teh hudang tu kageteun salaki teh terus tenang cek Mbak Sujai teh moal kebal keke ngedeng deui mayit teh pake lalagaan ku nyana atuh urang malah mun dikitukeun kege hudang bener atuh lompat urang ge sarua nyana mah henteu lompat biasa bae tuh pake lalagaan ieu keur mondokna keneh geus jadi wali nyana mah keur mondokna keneh geus jadi wali urang mah geus jadi kiai malah jadi walingi urang mah malah nyongsong urang mah kanu kos karari itu jauh nya masya mantap kabangpatan ilmu teh jauh mun macaan urang boro-boro nu baraheula tah nu cikeneh bae. Ya Allah ya Rabbi ku hararebat hararapikna nya. Jadi gitu contohin urang dongengin urang coba ku hari urang dongeng ka guru-guru urang. Woi aing mau boga guru keur ieu waktu di mana siang waktu di anu kunaon aing dititah kampanye. Embung-embungan ge kunyana marah moal dia aku murid cenah sia. Atuh aing ngaju kampanye, aju kumaha? Tuh naik aing ka panggung. Jeung satu aya orkes di dituna kabeneran aing lah diizinan dieu ku guru lah geus bae nyanyi aing geus sarua jeung nyana tolol sia mah nyawa aing nyawa guru aing tolol dongeng teh kos kitu pan dekuan teu boga dongeng nu sejuk nu indah insyaallah aing paksa ku guru aing kunaon teu nganterkeun proposal sabarna aing bung ya salah aja dipaksa sugan bae menang ganjaran genjeran meureun segala ganjaran segala dongeng teh karitu bae dipaksa ku guru aing diajakan ngariung peuting aja kunaon tuh waduh mogok mobil aing ngadorong ya jasa emang diajak ke ceramah ku Kipu Doli lah dongeng teh kos kitu tah aduh masyaallah aja berkat dah dibere rugi jasa aing punya dibikin dicokot kabeh kahayang aing cau-cau mah bere henteu dongeng teh kitu bantah teu ngeunaheun kana jajantungna sial jasa nya aing moal deui lah bisa diteluk ku guru aing tuh tungtung nama tungtung dongeng teh kararitu teu guru aing bagus jasa bagus berjamaah sagala ka dieuna tilok emang kunaon
rapat malulu. Emang guru siak bang itu ngantornya ya juga dia rapat be. Kerieu masuk make samping we kuari mah boga lepis segala cerita guru aing. Ya Allah ya Rabbi. Dongeng teh jadi kari itu kuari mah masyaallah teh cara nu tadi dicaritakeun teh tah. Yang nama teureun-eureun maca sholawat nu manta kuari urang maca sholawat naria atuh pasti bae ka Mama Syatibi ka ditu. Nembusna dalail atuh ka ditu ka Mama gitu Sujai. Terus be gitu ulang urang ngaji eta naon garang-garana Syamsiah atuh pasti ka Mama gitu keresek mah gitu Busrol Karim. Kuari nu ambalaya Syamsiah teh surah Mama keresek. Kumaha ge di hadiahan bae di Jawa di urang khususna Banten. Dongeng-dongeng nakara itu ngarareunaheun teu eureun-eureun maca Quran, teu eureun-eureun maca shalawat, teu eureun-eureun zikir. Ngeunaheun pan Mama Oco malamun ti Cibatu nya naman deuk ka keresek Jumaah, jik Jumaah. Nya namun hayang ngarokok, mun hayang ngarokok meuli rokona kabeh dibelian. Warung ieu dibeli hiji-hiji kabeh sebab besi kieu pun warung aing mah teu dibeli ku Mama nu itu besi kitu. Kabeh nya nama meuli terus sakaeur nu dagang rokok mah dibeli padahal dibutuhna mah hiji. Coba eta. Lah urang butuh hiji mentah apa ka warung teh mah teu dibere. Pan urang mama. Adeuh, Mama ndek ngarokok ye. Atuh teh preman ngaranna pas itu mah. Dongeng teh jarana jasa. Masyaallah urang geuleuh mampir ka dinya teh. Naon mampir tuh bos pantah mah. Pana tuh bos teh itu rohmi ieu bakal manjangkeun umur. Waduh ngadalil biasa. Kujublak koro. Jamaah ya mun. Ka mana ieu liwat sakalian ka dieu silaturahmi pandai kaliwatan mamanya tuh mampir. Aya jang bensin eueuh. Deh eta ngomong gitu. Hampura bae kurang bensin ieu. Sabaraha duit mah? Atuh terserah dirinya. Iya aya 10.000. Ya 10.000. 1 juta lah. Preman tah mah jagos gitu mah. Aya ge tuh kiai mah lain kos kitu dongengna. Tah urang kuari boga guru kana itu. Aduh dipaksa ku Mama, kunaon? Kita ngojolkeun ieu tuh HP kudu BlackBerry bae jadiana. Wah, guruna main HP. Masyaallah. Jang naon teh guruna aya BlackBerry, jang aya bugil-bugilan ban di jerona. Da guru masyaallah geus jang takorub beureun eta HP. Ka Gusti Allah. Aduh. Hese urang guari. Sulit di akhir zaman kieu. Metakna akur bae jeung nu bodoh, metakna akur bae. Jadi hese dongeng eta. Dongeng nu baheura masyaallah kapanggih unggal peuting, hudang peuting teh sok kapanggih bae jeung Mama. Sahuda peuting kapanggih berarti aku Mama mau unggal peuting beureun hudangna. Yang lain, Pak. Aing masuk bareng nonton TV jeung Mama nonton bola. Waduh, Magister kamari kan, masyaallah. Wih, pohara zaman. Bener pud eleh nu mana galabud. Sararia jasa dongeng teh karari itu balulu. We dongeng kieu teh. Panggih deui sebab sering kapanggih. Adik cek. Berarti acing ieu sering hudang ti peuting. Adik terus diurukan, dibaca ieu nya. Jang paranti peuting. Pan ngeunah henteu kos kitu maka rasana kadengena nikmat. Ieu mah aduh aing keur nonton TV. Keur ngeunah-ngeunah. Mama datang di sarua TV atuh aing bingung. Tungtung nama berjamaah di dinya. Teu beres hese. Salah atuh henteu. Ngan sakitu ayana bae. Entek agama merosot aurat urang nu nyekelna teu pageuh nyekelan tutupna. Geus kitu ka aya nabi menyaritakeun seputar urang kabehan kitu bae atuh masyaallah kabutuhan teh nu kos kararitu bae. Nah, dua jawazu dapni utai kang kaping deui ku wanang ngubur lailan dalem wengi lid darurat kenal darurat
ka khaufi ziyam kaya wedi gitu ziyam dadesegan nawi tagir atau berobau girik atau lian mengkono ziyam tagir. Pada jaza jumhur teman-teman kalangan dan sabang jumhur minal ulama wal khalaf saking ulama lan ulama khalaf adabna yang mendem layanan wengi li palu sahabat kuna mega sahabat kapal al-bakin ka pigawayan Al-Bakar wa Ali ngaran si anu ridwanullah an jami utawi kada berlahi kusaking sakabeh an Abdullah wallahu a'lam bissawab.